Assalamualaikum. Sejang ngiring amang kapalihan dia. Abi teh larasan makar bakti pamulihan sepuh. Sejang ngiringan amang cing teh silaturahmi sareng urang lembur Pasir Pogor teh ieu teh. Nuhun nyakeun salam bakto salam silaturahmi ti Nabi. Aduh ieu moal naon sepuh? Oh, tuh. Ada emak juga di sana sahabat. Ukur ngaku gunggul bangitan emaknya. Mohon. Aduh assalamualaikum mak. Aduh hapunten. Salam. Ngiringan amangan kapalihan dieu cing deh. Itu kalbat kena Pasir Pogor kene sami. Ini rumah sangat pokoknya betah banget ya. Berada di tepi sawah ini. Enakeun ya tiis gitu ya. Jadi jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Tuh, ada sepuh juga di sana. Kita bersilaturahmi ke rumah sepuh ya di sana. Dan kedengaran tuh dari jauh juga ada gonggongan sahabat, gonggongan si Gogog. Saya sangat trauma sahabat sama Gogog. Aduh, soalnya saya pernah dikejar dulu sahabat. Mana gak ada siapa-siapa. Tuh ada sepuh di sana. Dan ya sahabat lihat ya, ini rumah sudah tidak dipakai nih. Sepertinya ya. Kita lanjut ke area sebelah sini ya, area tepi sawah. Tuh ada sepuh juga di sana. Assalamualaikum. Sejang ngiring amang kapalihan dia. Abi teh larasan makar bakti pamulihan sepuh. Sejang ngiringan amang cing teh silaturahmi sareng urang lembur Pasir Pogor teh ieu teh. Nuhun nyakeun salam bakto salam silaturahmi ti Nabi. Aduh ieu moal naon sepuh? Oh, nuju ngerasakeun naon sepuh teh? Nuju ngajuk teh Kang Mun. Oh, ngabantuin atos. Oh, teh acan aya kene di kebon. Oh, mun. Kanggo naon sepuh? Kanggo sapi. Oh, muning. Seueur muningna. Ah, 2 siki. Oh, mun. Dipan. Aduh sepuh kawagal sim abdi waktos nanya. Henteu sawieu. Bade lajeng ka mana tuh ayeuna teh? Abi bade ngabantuin jarami kayaknya kapalihanan Tebih. perapatan ieu. Tebih. Tembeu Ka dieu jalan panginten. mohon patam makanya. Oh. Tidak ieu. Mohon. Patu cenu aya barung. Mohon. Dipanggul ku sepuh teh. Kamu. Oh, ditanggung. Ah, dengan motor sawieu. Susah pangintennya. Mohon. Bade jeung gaduh ge disimpen kono di kulon. Dieu leres. Eta tiasa jalan. Mohon. Cici. Jadi cangcang sepuh eta teh. Mohon. Sejak ieu we nyuhunkeun widina ye. Kukurilingan palih dia. Mohon. Nah, sahabat, ini di sini ada beberapa rumah yang sepertinya ini sedikit atau memang sudah terbengkalai. Kita lihat, sahabat. Saya juga kurang tahu ini alasan rumah ini dikosongkan. Padahal ini pada bagus rumah-rumahnya, rumah permanen ini. Apakah memang ini ada pergerakan tanah di sini? Tuh, sahabat. Cuman memang agak keung juga ya kalau eksplor rumah kosong seperti ini. Tuh kesininya sudah tidak ada rumah lagi sahabat. Dan ini sahabat, Pasir Pogor itu berada di balik rimbunnya pepohonan. Tuh di sana banyak pepohonannya, pohon bambu itu di atas. Kamantan Kang? Iya, ada apa? Mohon. Mohon tenang, jangan ngalangkung. Wah, banyak gogok sahabat di sini tuh.
Ya bala lager mak. Gogog deh. Aduh, tuh. Ada emak juga di sana sahabat. Ukur ngaku gunggul pangitan emaknya. Mohon. Aduh, assalamualaikum mak. Aduh, hapunten. Salam. Ngiringan amangan kapalihan dia cing deh. Iya, Itu kalbat kena pasir Pogor kene sami. Mohon dugi kapalih ditu. bogi ka itu lah. Anu ieu panginten bumi nu panungtung oren eta sami. Mohon. Oh, mohon. Eta bumi anu dilebak kagungan saha dikarosongkeun. Oh, ngalihna ka itu kalbak ka jalan nu ageung. Oh, jadi kosongkeun. Kosong. Naha? Kapan itu nu paling lebakna nu ramana pupus. Oh. Ngalih kalbak. Sanes aya pergeseran tanah sanes. Sanes. Oh, sanes. Ngalih kalbak ieu mah dicukeun. Oh. Cenah gitu geuningan cenah. Mohon. Dua sareng lebakna. Mohon. Aduh, padahal bumi sararaya ararageung teh. Mohon. Mana bete aya ieu pergerakan tanah gitu henteu tapi nya. Itu eta mah ngalih kalbak itu ka jalan itu ageung. Si jalan ieu mah suul ya. Mohon. Suku atuh nu kosong itu paling kidul sahiji pangalbakna pisan kosong. Kosong deh tage. Oh. Pangalbakna pisan geuningan. Mohon. Duki galbakna teh. Teu acan. Acan. Teu acan. Oh, udah itu berenang hiji deui nya. Mohon. Pangalbakna pisan kosong da maot. Oh. Gaduh putra. Teu anu neraskeun panginten nya. Iya. Mohon. Dua man paling kidul teh nu kosong. Mohon. Assalamualaikum. Sejang ngiringan amengan. Ieu ngiringan heurinan motor palih dinya. Rauseun ibu di dieu tiisnya aduh. Umur alit jangan. Mohon. Itu kalebet kena pasir Pogor ibu. Mohon. Mohon. Pami ka ditu mah tos teu aya panginten da nya. Sakieu dugi ka dieu panginten nya. Di Palitango teh. Barudak anu ngarepeng ieu grup tani. Pertanian. Tanan ieu tebel. Mohon. Tapi sami sareng ieu pasir Pogor kene sanes. Ada sobat mah gini anu lebat mah pasir Pogor. Oh. Sok bisa. Mohon. Serenang sobat. Pakai serenang, mohon. Seueur budidaya teuweul itu panginten nya. Mohon. Mung aya sabaraha kakak? Manawi budi dia? 20 langkung. Bukannya ada pada lebak dia mah sabaraha hiji duka aya 10 duka 11 da. Panginten RT na mah kapal lebak ka. Oh itu aya kena bumi kapal dinya. Entah sarket jalan. Oh, mohon. Jalan itu kelebet kade ka di RT na. Mohon. Nah RT na ge palih lebak. Oh, Pak RT na teh. Palih mohon tu palih ditu di sa RT keneh. Oh. Dan sareng eta mah tah anu sarket sareng pasirenang. Mohon. Benten RT. Oh, benten. Mohon eta mah ngaranna ka ditu ka pasien. Mohon. Dupi ieu eta palih dinya teh bumi naon itu teh? Aman. Di palih lebak eta.
Bumi kosong. Oh, bumi kosong. Di mah tos aya deui ngan sakieu panginannya. Mohon sakieu. Nah, kalau di sini mah sahabat, yang terdengar itu cuman suara khas perkebunan saja ya. Sangat tiis ceuli. Herang panon sahabat di sini. Tuh, ini ada beberapa rumah juga di sini ya. Mantap sekali, sangat juara ini. Dan ini mungkin Masjid Jami di Kampung Pasir Pogor ini sahabat, yang mana masjid yang masih dipergunakan untuk ibadah keagamaan di sini ya. Dan alhamdulillah ini masjid cukup lumayan besar. Tuh. Cuman ini masjidnya berada di tepi sahabat. Di ujung ya. Ya, dan mungkin sahabatku sekalian, mungkin cukup sekian dulu ya untuk vlog kita kali ini di Kampung Pasir Pogor, Desa Rancakalong ya, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan mohon maaf ya bila banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.